mitra teh karaos dongengnya terang-terang bagian ke-101 we-nya gitu para wargi sabada mangnya namatkeun bagian ke-100 ayeuna neraskeun bagian ke-101 naon cenah judulna mangjaya Rusia Curug Cikidang aya naon cenah di Curug Cikidang mangga sami-sami hanca we dongengna biasa para mitra didangukeun dongengna di channel YouTube ieu di Mangjaya Official mangga atuh Mangjaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi wargi-wargi Mangjaya, mitra Mangjaya, salamina idina kawilujengan. Dina basa Sunda para mitra sadaya, aya kecap panganteur para mitra sadaya anu namina cenah upami bade ieu para mitra bade deku para mitra berak deku kitu nya. Berak deku cenah para mitra bersimpuh deku teh. Berat deku gitu ya para mitra sadaya mangga atuh urang teraskeun hanca dongengna Curug Sia Curug Cikidang kalangan Kireksa ayeuna dincak bagian ka 101 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, kumaha daramang sadayana, alhamdulillah Mangjaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Atuh mudah-mudahan urang salamina kaning panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala dipaparin kasehatan, sehat lahir, sehat batin para wargi. Kumargi modal paling utami atuh kasehatan mah para mitra sadaya. Mangga atuh urang sami-sami Bandungan ieu dongeng kumargi upami nuju sehat maraos we ngadangukeun dongeng oge. Gering mah teu ngeunah cenah lah. Ieu Mangjaya ngadongeng siga nu amak-amakan we gitu para wargi. Aduh aya paripaosna para mitra. Disor disuguhan cai asa tuak bari cenah para wargi. Atuh cenah sor opor hayam asa tatal hayam sanes bobohongan deh keur teu damang para wargi. Teu cara keur sehat atuh tuang sareng eta ge naon teh? Cek paribasana dahar karo uyah kitunya. Cek paribasana dahar kayu uyah ge raos we para wargi sadaya. Mangga jangan urang teh kudu nu diudag-udag teh para mitra kesehatan, sehat lahir sehat batin. Sangkan urang jongjon usaha, jongjon ibadah sareng sajabina. Kurip tulu nyarita ayeuna mah kieu we nyai isukan bapa rek idit ka kiara rampak nu geus kakocap loba maungna ngan ayeuna kudu sadi anak me atawa doma jeung jaring pikeun ngalana nyai kudu mantuan nyadiakeun alat-alatna cek Mang Kurip bari neuteub manehna mah geus gede kayakinan yen ku cara kitu bakal hasil meunangkeun maung hirup nu baris di ala kumisna asa pamohalan bapa. Nah kumaha lamun teu hasil jeung kumaha lamun bapa cilaka kumaung. Jigana moal kitu nyai. Da jelema teh boga akal asal urangna waspada jeung hati-hati. Ditambah ku tawakal jeung ulah sompral. Tangtu usaha bakal hasil moal pinangih jeung kacilakaan. Keun ulah goreng hate, ulah leutik pangharepan bapa moal mundur. Isukan rek ngajalankeun eta pagawean. Jung nyai neangan anak main uleutik keneh tapi geus gede sorana. Bapak rek nyar jaring jeung tambangna. Nyamang atuh bapak, keun urang milihan anak main uleutik keneh. Akhirna nyinining satuju kana rencana bapana. Najan teu pati yakin oge tetep milu ngabantu. Sangkan pagawean bapana laksana kalayan lancar. Bari mawa hasil nu mucek ieu. Harita keneh Mang Kurip jeung anakna ngamimitian usaha. Minining neangan anak me ari Mang Kurip neangan jaring jeung alat-alat sejen, tapi ka sore usahana ngider ka unggal tempat. Sore Nabi Oon balik ka imah ku Mang Kurip jeung anakna pada ngantep. Reki tu reki ge taya nu ngaganggu, taya nu ngaharu biru, estu jiga nu hare-hare hirup. Tapi najan kitu Bi Oon teu ieuh nyeri hate kalah bungah sigana. Atuh kaayaan rumah tangga Bi Oon jeung Mang Kurip asa tambah harengheng. Kaya pisan dangiangna jadi wawangunan nu koropok ngan kari runtuh bae. Kocapkeun isukna Mang Kurip geus init kaleuweung rampak. Kaleuweung kiara rampak bari mawa alat-alat pikeun ngalamaung tea.
Anak me digemol ku sarung ari leungeun katuhung ngajingjing jaring jeung gulungan tamang. Leungeun kenca nyekel pacul jeung alat-alat sejen ditambah ku dahareun keur bakal salilana aya di leuweung. Salila aya di leuweung. Kaayaan Mangkurip estura ridu matak sareukseuk nu nempo. Tapi Mangkurip teu ieu ngarasa ridu lantaran geus pageuh dina pamadegan rek ngalamaung. Teu kacatur di jalanan. Angang teu burung datang jauh teu burung cunuk. Kanu dimaksud ari dikeureuh mah komo Mangkurip datang ka Kiara Rampak teh kira-kira wanci keur meujeuhna isu keneh. Harita kasohor loba maungna Kiara Rampak teh Mangkurip taya kasieun najan datang kadinya dibagiakeun ku sora-sora sateleuweung nu mata kukurayeun. Pating galaurna maung geus kadenge, pating koreakna sato-sato sejen mata lewang. Tapi Mangkurip tetep teger-teger manehna percaya kana kakuatan diri sorangan. Teu nyalahan pituduh aki antri teh. Di dieu memang loba maungna malah mah sato sejen gitu kurang-kurang. Sialah. Semua sieun aing moal eleh ku sato nu teu boga akal. Aing kudu boga heula panyumputan ngarah aman tina gangguan maung. Cek Mangkurip di hiji tempat. Didinya mah najan di leuweung ge masih kena kasebut aman hartina mah moal bahaya teuing. Sanggeus mikir nepi ka palebah dunya. Mangkurip init ka hiji tempat didinya kawilang aman. Moal aya nu ngaganggu Mangkurip ngadeukeutan tangkal Kiara anu ngaran Kada. Didinya aman keur nyumput lantaran aya gowok anu kacida gedena cukup keur nyumput duaan. Aman sigana mah yeuh di dieu moal aya nu ngaganggu. Lantaran aya gowok nu jiga guha, muga-muga we di dieu bisa nyumput sarta aman tina gangguan sato nu garalak. Ceuk Mangkurip bari meresan parabotna. Tamang jeung alat-alat sejen diroris deui bisi aya nu nyemurag di jalan. Tapi berkah taya nu leungit kabeh ge aya kalayan teu matak ngahariwangkeun. Kudu kumaha mun geus kieu yeuh aing kudu neangan heula liang maung atawa kudu manggih lalawatanana yeuh. Tapi babari nu kitu mah sok loba. Aing rek ditipu nah. Ceuk Mangkurip bari tuluy turun tina tangkal Kiara. Nu dibawa ukur pacul jeung bedog alat-alat sejen mah dituna di luhur. Bisi aya nu ngaganggu komo anak mema di halangan ku palangkai ngarah aman. Sanggeus aya dihanap, Mangkurip manggih diang nu herang balas diriwatan. Batu-batu aya hareupeun diang teh nepi ka leucir atuh Mangkurip mani bungaheun. Manehna ngarasa yakin yen eta teh liang maung sabab kaluhurna tumpukan batu pinu kuluku kangtu di jerona aya guha maung. Ieu jigana liang maung teh aing kudu nyieun lomang rada angang yeuh pikeunaheunan si matemong belang. Sia da naon-naon lah. Mangkurip gede hate manehna buru-buru ngajauhan liang maung teh. Kira-kira 15 meter angangna tuluy ngali lomang kira-kira asup maung. Kaparengan didinya geus aya logak urut nu ngali gadung. Mangkurip digawe sorangan nyieun lomang kalayan segut. Teu nolih kana kacape lantaran digawena dirurusuh ku waktu diudag-udag ku kasieun bisi aya maung mantep. Kalayan lancar jeung salamet heureut 2 jam lomang geus beres. Tuluy harita Mangkurip balik deui kana gowok nu dipake nyumputna. Nyokot anak me jeung jaring katut alat-alat sejen. Sanggeus kabeh kabawa Mangkurip masangkeun jaring kalayan ati-ati. Dibeberesan teu katempoeun ku maung. Ditalikeun tungtungna kana regang leutik tuluy make rumpon ngarah teu katempo aya lomang jeung jaring. Beres jaingan kali nyancang anak me belah dieu ye sabab cantu si maung datang ti ditu tuh. Manehna moal nempo kada tincakeun sabab bakal kabisaeun nempo anak me. Yakin tujuh beres kana lomang yang di jaringan ku aing. Geus ngagobrag ku aing jaringna teh dipurut. Atuh sigana mah. Mangkurip ngomong sorangan bari jeung luak lieu. Harita teh para mitra sieun aya maung nu ngadodoho, pokona mah bisi geus kaameu. Yen aya emme, Mangkurip buru-buru nyangcang anak emme sisi lomang, pernahna beulah kulon peuntaseun lomang. Sedang maung diharapkeun bakal datang nyumput hati belah wetan, daliangna aya di dinya. Mangkurip geus sadia keur nyumput anu aman teu jauh jeung emme bari nyekel tamang nu bakal dipake mulut jaring sina ngagulung maung. Gancangna carita sakabeh pagawean Mangkurip rengse. Manehna ngalaan borongsong nu nalian sungut emme. Na atuh barang dilaan eta anak emme teh disada tarik. Sigana mah gegeroan ka indungna atawa memang sieunun aya di tengah leuweung.
sok disada sing tarik ngerasa kadang mau nyampurkeun cek mangkurip bari tuluy nguliwed ka tempat nyumputna bari teu poho nyekelan tamang tea tuluy nyempod teu kadenge aya sora meni jempling kayan leuweung anger jiga tadi dang daunan pating aroyang katebak angin siga nu ngagupayan manuk-manuk recet di sarada bonyet jeung surili pating gurayang lutung pating jarentul bari ngahakanan pupucukan ari mangkurip harita teh para mitra ngadedempes dinu buni jeung aman hariung ku akar kiara nu pabeuli moal kahontal ku maung harita anak me disada leuwih tarik sorana asa handaruan jeung aya aweuhanana puguh we mata keung pikeun mangkurip mah lantaran sok sieun daratang maung nu loba tangtu moal beunang ku jaring nu ai loba Gusti muga-muga we maung teh ulah loba teuing hiji we nu datang teh lah eta nu aya dina liang sina ka dieu arah ngagubrag kana romang nu dipake jaring cek hate mangkurip bari panon melong kana jaring sarta ceulina rancung-rancung bae ngadedengekeun sora maung bisi teu kanyahoan datang jigana bae sora meteh meunang kadenge ku maung nu keur hees dina guha sarta kaambe bauna ku maung nu pangsisina harita keneh kadenge aya nu ngagaur tina liang sora leuwih agem geuman paning handaruan matak ragrag jajantung matak soak nu ngadengekeun boro-boro mangkurip najan sato-sato leuweung sejen ngadak-ngadak simpe tayan wani nyuara monyet-monyet nu tadi redes dina dahan cempling teu kadenge sorana lutung kalabur surili caricing bari nyumput teu waranieun usik bakat kusieun ari mangkurip mending ngarempod bujurna asa aya atoh aya keung lantaran pagawean sok sieun gagal bisi maung teu beunang pagawean mubah atuh meni ratug jajantungna kesang tiis nyorolok sakujur awak leungeun ngeleper angen keketegan kawas rek manggih karewa aki antri doakeun atuh abdi teh ieu maung geus aya sorana muga-muga we sing beunang ulah aya halangan harina ma bapa aki ini ieu kuring keur manggih katunggaraan turungan kuring mangkurip sasamat dina hatena panon tetep melong ka beulah wetan kapal bahyang maung teh nya atuh torojol maung meuni gede soreleng belang sungut salawak nemongkeun sihung nurang eteng mata bolotot runut rinat siga nu ngambu mangsa terus gagauran bari ngalenghoy kaluar tina liang bangun anu lungse naker geus aya di hareupeun liang tuluy cumagum dina batu nu nonjol sagede telebung tadi teh ku mangkurip katempo eta batu meuni leucir siga nama geus mati paranti cumagumna sakadang maung nempo kaayaan kitu bulu punduk mangkurip pating puridi jajantung ratug tutunggulan hate pating sareblak lelenyapan sok sieun aya baturna sabab najan nu eta beunang oge ari geus sejen mah lapur moal bisa ngalakumisna tapi untung teu kadenge aya nu sejen datang hai nah cicing wae maung teh can ngamuk kitu ceuk mangkurip ngagereneng lalaunan bari nyidik-nyidik ka maung nu keur ngajentul kakarege jempe mangkurip ngomong langeor maung teh lempang muruh ka palebah anak me matana beuki galak molotot semu hurung buntut ngagebay di gusur ora kalakai pating korosak pramitra aduh maung geus ngadeuketan kana lomang yeuh neng lalaunan bari nyidik-nyidik ka maung nu keur ngajentul kakarege jempe mangkurip ngomong langeor maung teh lempang muruh ka palebah anak me matana beuki galak molotot semu hurung buntut ngagebay di gusur sora kalakai pating korosak pramitra aduh maung geus ngadeuketan kana lomang yeuh muga-muga we ulah nempoeun ka aing sarta ulah nempo kana jaring tapi yakin bakal kagoda ku anak me lantaran matana ge merong ka dieu ka anak me yeuh ceuk mangkurip bari rada ngeleper najan wani tetep keung sabab eueuh batur mun aya naon-naon moal aya nu nulungan jeung moal aya nu ngabejaan ka lemur sigana teh lapur jadi tumal leuweung tapi mangkurip tetep percaya kana omongan aki antri nu moal pati-pati ngajurungan kadinya mun teu tanggung jawab kana balukar para mitra kaum dangu harita mau ngagaur anak me abrug-abrugan sieun. Disada beuki tarik harita teh mata kuatir mun tamangna leutik mah sigana bakal pegat.
sabab me adu glajer sieun gaur-gaur maung disada leuwih tarik muncek jelema masurak meureun lantaran aya mangsa nu lida. Beki deukeut kana bibir lomang jajantung Mangkurip beki ratu panon melong teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang sidik kana maung nu baris ngagebros kana jarum. Di tamang nu digeus dicekel leungeun ngaleper. Akhirna gubrag maung kana lomang reka tamangna ditarik jaring sina ngagurung kana maung. Puguh meuni gagauran maung awakna kabulan ku jaring dina lomang. Abrug-abrugan gagauran mata keung. Tapi Mangkurip ngadak-ngadak gede hate lantaran usahana hasil. Jeleng loncat tina panyumputan tuluy murut tamang anu sakira bisa magehan jaring. Unga tungtung ditalikeun kana kai Mangkurip beki maung beki kabulan. Lila-lila ngaringkuk teu walakaya Mangkurip meuni cakah ciki sorangan. Kesa ngucur napas ngahegak tapi kacape teu dipalire hate bungah asa lugina. Benang sia. Wayana sia diringkus ku aing. Ulah hayang leupas sia mameh kumis sia benang ku aingnya. Cicing lah montong barontak da aing moal binasa. Ngan butuh kumis wungkul. Sok kumis keur aing deuleu. Ceuk Mangkurip. Bari terus narik tambang ku jaring. Sangkan mau ngajungjung kaluhur ngagantung tekeuna kana dasar lomang. Ku jalan kitu mau moal bisa meta sabab teu aya keur nojer. Sabab jaba sakujur awak kabulan ku jaring sungut nage teu bisa calangap. Sabab dihaja di talian ku tamang. Aman ayeuna mah aing geus waktuna ngalakumis maung ye. Lamun teu kabun ka teu buru-buru malah bisa aya manten. Bisa aya manten baturna nu datang. Ceuk Mangkurip. Manehna geus hasil ngalumpuhkeun maung buru-buru nyabut kumis maung kalayan ati-ati. Sakali nyabut maung ngagaur beri abrug-abrugan. Mata molotot ka Mangkurip siga nu hayang ngrekem. Tapi teu bisa hojah sabab jaringna kuat pisan. Meunang hiji ye moal cukup hiji mah kudu ngalah deui. Mangkurip atoh sabab hasil nyabut kumis maung salamar. Tuluy nyabut salamar deui gaur maung disada bari ngagudubung. Tapi Mangkurip teu gugup tuluy nyabut deui akhirna meunang 5 lamar kabehna. Barang rek nyabut kagenep gaur-gaur beulah kidul kadenge maung sejen sabab ngameu anak me jeung jelema. Atuh saja bati kitu me teh teu daek jempe haben disada matak ngahariwangkeun. Puguh Mangkurip meuni ngarempot bujurna sieun jeung reuwas. Astagfirullahaladzim. Aya di maung. Gila jeung sieun aing ge. Teu nolih kana naon-naon iwati kumis maung nu dibawa berang menglumpat meniti paparetot. Lumpat ninggalkeun anak me jeung maung nu geus kajari. Mangkurip ngabecir siga nu soak. Lumpat teu malire kana jalan. Padu jauh asal gancang bakat ku sieun ditekuk maung. Daun garing pating korosa pangpung pating peletok katincakan. Mangkurip ngacir sieun ku maung nu ngagaur beulah kidul. Ayan leuweung tetep simpe nu wani disada iwati manuk. Nu sejen mah jempling sieun ku maung dang daunan ge siga nu milu keung. Caricing taya nu oyag angin leler teu aya pisan. Namahan sepi jeung jempling. Dina kaayaan kitu Mangkurip geus tepi ka leuweung rada ipis. Sarta geus jauh ninggalkeun wewengkon Kiara Rampak. Mangkurip meuni calawak bakat ku cape. Ti korona asa garing. Suku leuleus jeung pareurih balas ti kararait kana cucu. Baju rangsak calana rawing napas ngahegak siga kuda nu tas balap. Panon buncelik beungeut beureum baseuh keneh ku kesang. Tapi kacida ngarasa bungahna lantaran bebas tina bahaya pati. Untung aing salamet. Sarubat. Mun teu malah aing bakal jadi caduk maung. Oh Gusti. Nuhun. Mun alhamdulillah. Maksud aing laksana. Teu makin waktu sapoe. Aing capek. Ceuk Mangkurip para mitra bari ngahegak. Najan capek teu wani eureun lantaran hayang buru-buru tepi kanu aman. Pikeun ni manehna nyumput sieun kasusul ku maung. Kaayaan geus remeng-remeng harita di luareun leuweung geus wanci sariak layung. Ngan cahaya layung teh teu kuat teu norobos kanal nadang daunan. Atuh kaayaan di dinya teu pati caangan ukur cukup keur nempo jalan wungkul. Mangkurip rada geumpeur sieun poekeun di leuweung kapaksa capek-capek ge lumpat muru sisi leuweung ngarah rada caang. Gancangna carita para mitra anu mulya. Mangkurip geus bijil ti leuweung harita teh leumpang ngalenghoy mapai jalan satapak. Ngurugtug mudun ngajugjug lembur. Ari kaayaan geus rada poek ngan untung langit lenglang kacaangan ku baranangna bentang. Mangkurip nu balik dijajabkeun ku reangna sora satu leuweung. Nu sok disada peuting cari cangkas jeung babence rame sakapeung kadenge sora koreak mata klowang.
sorabul mata keung. Liwat wanci Isa mangkurip datang ka imahna. Kasampak teh nyinining keur ngajentul di tengah imah bari ngalamun. Mikiran bapana nu keur indit kaleuweung mapag bahaya. Nyai, buka panto ieu bapa datang. Mangkurip gegeroan ti luar. Atuh mending ngorejat nyinining teh buru-buru mukakeun panto. Hatena ngarasa bunga. Lantaran da bapana datang berai panto dibuka. Bapak, teu naon-naon, Pak? Teu Nyai salamet bapa mah. Alah, cik minta cai ente hanaang. Nyinining bungaheun buru-buru ka dapur rek nyokot cai ente. Ari mangkurip ngalungsar di tengah imah siga nu beak tanaga. Das seuseut nepi ka imah tina awahing ku capek. Ayeuna karasa sakabeh ka capek jeung kareuwas teh. Da tadi mah lumpat di nu bala jeung loba cucuk ge teu karasa. Tekung silila nyinining geus balik deui mawa cai enteh jeung lalawuhna. Teu buru-buru ngobrol nyinining cicing nempokeun kaayaan bapana nu kacida mata kuatirna. Awak jiga ruksak baju jeung calana rarangsak. Mangkurip teu loba omong manehna ngalak-lak nginum siga teu sabar. Nginum meuni teu cukup ku sagelas akhirna kacape rada ngurangan. Aduh, ayeuna maneh ka mana Nyai? Ceuk Mangkurip ngaharewos. Geus sare mama bapa tadi tas ulin di imah Bahjilun. Kuring mah teu bisa naon-naon sabab mah kalah molotot ambek-ambekan. Keun bae lah sing sabar we. Gege moal burung eling mamaneh teh. Ayeuna mah tenang we heula antep sina mawa karep sorangan. Urang akalan kuduaan sangkan buru-buru eling. Ceuk Mangkurip bangun tenang. Ayeuna mah gede hate lantaran syarat nu dipake ku aki antri geus hasil dibuktikeun. Kacida ieu hasil tina tekad anu kuat. Pikir anu gilig jeung kapercayaan kana diri pribadi nu taya tandingna. Kahayang jeung tekad Mangkurip mampuh naningan galakna maung nu matak bisa hasil kalayan lancar. Kumaha atuh usaha teh Pak, hasil henteu? Hasil tapi ulah wakageruh. Jawab Mangkurip ngaharewos bisi kadengieun ku Bioon. Nyinining meuni bungaheun lantaran sajabana ti salamet teh. Bapana geus hasil meunangkeun kumis maung. Saterusna nyinining nyayagikeun sangu keur bapana. Ari Mangkurip kacai heula rek bebersih. Ngan samemehna nyimpen heula kumis maung teh. Kalayan apik moal aya nu nyahoeun lian ti manehna sorangan. Peuting eta mangrupa peuting harepan pikeun Mangkurip jeung nyinining lantaran nu dipikasieun ayeuna mah geus kanyahoan jalan-jalana ngan kari ngaduan wungkul. Cag urang tunah heula kaayan Bahjilun jeung Bioon para mitra kitu de Mangkurip jeung anakna. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun Aki Jumin nu geus katewak ku rombongan tua kampung harita sabada katewak ti sawah legok. Aki Jumin ditahan di balai desa. Ngan ayeuna mah kamar tahanan leuwih kuat make sarigsig beusi jeung dijaga kurona. Para mitra kaum dangu, tua kampung jeung Madrois katut kanca-kancana can ngarasa tentrem hatena. Najan Aki Jumin geus katewak oge sabab si Ruhya jadi incuna can beunang. Jeung de si Ruhya kungsi ngamuk taya nu bisa ngalayanan. Atuh saja batik itu tua kampung ngarasa hariwang lantaran nyinining can aya bejana. Sigana mah Mangkurip pohoeun teu buru-buru ngirim laporan ka lembur Cijaha can ngabejaan ka tua kampung yen anakna geus aya. Atuh ngan bati bingung we tua kampung teh para mitra sabab rek ka lembur Cibonteng ka Cidaripuhna. Loba gawe jeung kurang tanaga saja batik itu riweuh ku ngajaga Ki Jumin. Sedang Aki Jumin beurang peuting aya dina tahanan. Manehna kacida ngarasa gemesna jengke jeung cicib ka tua kampung. Gawena kukulutus jeung ngancam ka tua kampung jeung baladna. Kurang ngajar sia tua kampung. Nya kumaha pipikiran teh ha? Ka kami teh ngewa-ngewa teuing peda eta incu kami mika hayang ka sinining. Wajar budak murah mah da kitu kuduna. Keun sia lamun aing geus bebas, lemur ieu diacak-acak sia ku aing. Dagoan wawalas ti aing teh Jumin ieu. Sok sia dadagoan wawalas ti aing ye tua kampung. Aing Aki Jumin. Kitu diantarana ancaman Aki Jumin ka tua kampung. Kocapkeun incuna nyatana Ruhya sabada ditinggalkeun ku setan nu nyurupna. Si Ruhla jadi leuleus awakna leungit tanaga jeung kakuatanana. Moayangan tanaga biasa nu kasengker ku kamampuhan wajar. Akhirna Ruhya leungiteun pamuntangan teu boga gunung pananggeuhan. Harita para mitra sapoe rejeung jeung balikna Mangkurip ka lemurna. Ruhya ge balik ka lemurna tapi teu wanieun pabebeurang lantaran sieun kanyahoan tua kampung jeung baladna.
Siruhya balik kalmur Cijaha wanci peting keur mejehna sepi jempling. Kira-kira tengah peting Siruhya tepi ka imah akina. Didinya kacida sepina taya sora nu kadenge. Malah mageueun pisan ti saprak ditinggalkeun ku nu bogana. Eta imah jadi tambah geuman, kawas dicicingan ku bangsa setan siluman. Atuh urang Cijaha taya nu wani ngulam perengkadinya, boro-boro peting najan beurang ge taya nu wani ngadeuketan. Siruhya laluasa manehna jongjon cicing di imah. Ngareureuhkeun kacape bari mikiran pilampaheun saterusna. Siruhya ngalungsar dina palupuh anu bayetuk bulukan di imah barau hape. Aing kudu kumaha geus ieu ye? Aing jadi leupas pemuntangan teu boga keur cecekelan euy. Nah kumaha si Baki jeung di mana ayeuna nya? Tetela tua kampung jeung si Kurip teu oleh ngakalahkeun ka aing. Siga nu hayang puas, estuning teu meunang manggih kasenangan we aing teh. Cek Ruhya ngomong sorangan. Panon melong kana lalangit imah nu poek ngan ukur remeng-remeng kacaangan ku cahaya ti luar nu teu sabaraha. Si Ruhya lilapisan cicing didinya teu ngomong teu sare teu barang dahar atawa nginum. Lantaran didinya sagala eueuh. Kira-kira wanci janari si Ruhya ngayap ka dapur neangan kadaharan. Tapi teu aya sabab geus lila ditinggalkeun imah henteu kaurus. Di luar beuki jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung bebence. Dialokan ku sora lonok ditema ku sora caricangkas sakapeung kadenge sora anjing babaung ti kajauhan. Lapar aing kudu ngadahar naon ye? Daging teu aya pisan dahareun, teu aya cai-cai acan. Tapi ayeuna teh keur mujeuhna sepi, teu aya jelema, tangtu aing bakal laluasa neangan dahareun. Mun teu salama beulah kulon aya kebon sampe, aing kudu ngala sing loba. Keur sasagian di imah bisi aya 3 poeun di dieu nya sekalian bari rek ngala cai keur nginum. Cek si Ruhya bari tulus ngarampaan bedogna. Tetep di soren geus kitu terus kaluar ti imah ke katayepan dinu poek. Bari rarat-reret nempuan ka kenca jeung ka katuhu bisi aya jalma lian. Tapi yakin aman teu aya sasaha harita teh. Si Ruhya bungaheun tuluy ngajugjug ka kebon sampe rek maling keur bekel manehna salila aya di dinya. Kira-kira heuleut setengah jam si Ruhya geus balik deui bari mawa sampe nu kacida lobana. Mun di kilo teh mah moal kurang ti 40 kilo. Ngahaja loba keur bekal di dinya bisi lila. Najan dahareun sejen teu aya oge tangtu aya sampe mah moal lapar teuing. Atuh sajabati kitu si Ruhya ngalacai keur nginum gentong di pinuhan. Aing kudu naeur cai keur poe isukan jeung sakalian ngasakeun sampe keur eusi beuteung. Bisi isukan teu bisa ka mana-mana, tawa bisi teu bisa mirun seuneu da tangtu haseupna bakal kanyahoan ku batur. Cek si Ruhya tuluy neangan korek api sugan aya. Tetela eueuh atuh lapur teu tulus ngajalankeun niatna. Si Ruhya harita teh teu loba pikiran tuluy kaluar ti imah. Maksudna mah para mitra rek neangan seuneu. Kaparengan manggih ti kandang sapi didinya aya keneh durukan nu ngahaja di rungkupan ku huut badag jeung rarapen. Narahaseupna mulak keur muput leungit. Si Ruhya bungaheun tuluy mawaruha ka imahna. Rek naeur cai jeung meuleum sampe. Gancangna carita para mitra, si Ruhya geus 2 poe 2 peuting di imah akina nyumput sorangan teu kanyahoan ku tua kampung jeung baladna. Malah ku tua kampung disangka geus teu aya di kieuna si Ruhya teh atawa disangka kabur ka tempat nu jauh. Para mitra kaum dangu, dina poe katilu harita pasosore. Kabeneran langit angkeub mega hideung ngagulung di langit miningan jutaan bentang nu biasa sok baranang di langit. Si Ruhya ngalamun sorangan diuk ditepas bari jeung pantona narutup kitu deui janelana. Aing teh kudu usaha saketek pola pikeun ngabebaskeun aki. Nah di mana dikeremna nya diuruti heula atuh lain. Mun didinya keneh mah ku aing rek dibebaskeun kapaksa kudu nyieun tinakan kasar ye. Mun perlu rona nu kapanggih dipodaran ku aing asal laki salamet. Bisa babarengan deui jeung aing sababun teu kitu moal laksana malas kanyeri ka urang Cibonteng. Utamana kudu laksana meunang kenyinining, cek hate si Ruhya. Bari molohok kaluar sawangan jeung lamunan geus kumalayang kanu anggang, mikir-mikir kanu can puguh karuhan. Ari di luar para mitra beuki lila beuki poe kaayaan beuki jempling. Ditamah-tamah ku hieumna tempat da kaiuhan ku tangkal sawo jeung nu sejena. Palebah imah aki jumin estu geueuman jeung mata ketir meni caneom. Atuh barang reup sareupna teh kalah beuki keueung jeung geueuman, komo mun kadenge sora bueuh jeung manuk koreak. Aing kuduna ayeuna init lantaran bisi aing kanyahoan manten ku tua kampung atawa bisi tenaga ngurangan manten sabab aing kurang dahar.
cukup ku belum sampe cekruh ya manehna geus buleun patekadan. Yen peuting eta rek maluruh akina sarta biun bisa mah peuting eta keneh rek ngabebaskeun nu jadi akina. Sanggeus kaayaan jadi poek manehna teu mikir dua kali. Tuluy turun ti imah dina kaayaan siaga pikeun ngajaga sagala kamungkinan. Bari dipiring ku sora jangkrik dijajapkeun ku sora gaang nureang. Ruhya lempang salungkar salingker ngajugjug ka bale desa. Lumampah milihan jalan nu poek jeung neangan nu baruni. Ngarah teu amprok jeung rona atawa jalma sejen. Bela ieu, rona wayah kieu ge loba sigeuna mah kaayaan lembur Cijahat teh masih keneh ditanggap teu aman meureunnya. Si aing ngamuk meureun, yakin. Orangan tua kampung jeung baladna teh, tapi aing moal sieun najan loba rona ge da. Aing kudu manggihan tempat di keremna aki. Yang kudu hasil ngabebaskeun ayeuna keneh, ceuk Ruhya bari ngatayap di pipir hiji imah. Sabab manehna kudu ngaliwatan tempat nu rada rame, nu dijaga jeung ditalingakeun ku rona, tereh tepi ka tempat ka desa. Mun kurang ati-ati mah bisa kanyahoan ku musuh. Ngan untung teu aya anjing, estu jempling wae si Ruhya nu ngaliwat teu aya ngeunang-ngeunang. Samemeh tengah peuting Ruhya geus hasil ngadeuketan bale desa. Tuluy salungkar salingker kanu poek bari ngintip kaayaan di desa. Sabab harita teh geus kadenge sora pating gereneng rona, jeung katempo aya cahaya lampu di hiji tempat. Kuruhya ditalingakeun tinu buni, tetela teu nyalahan eta teh rona-rona nu keur ngajaga aki jumin. Yakin si aki di dieu di keremna, duh kumaha ngabebaskeunana geus kieu nya lantaran dijaga ku rona opatan. Rona ge jelema tara kuat nyaring salilana, hiji mangsa pasti aya tunuhna. Keun si aku aing rek ditungguan nepi ka peuting, sugan aya nu hees. Ceuk Ruhya bari diuk dina batu. Panon melong karona nu keur ngawadul bari udud nu dicaritakeun tayalian Iwati bubutuh sapopoena. Kira-kira pukul 1 rona nu jangkung katempo ngalenggut. Baturna ngomong teh manehna manunutan teu kuateun meureun. Bakat ku tuduh tungtungna ditepak ku baturna atuh mending ngagurubung. Tong hees wae tong rona teh tangi ceuk baturna. Puguh nu nurutan meuni leuwaseun. Manehna teu ngomong kalah ka heula meuni cowau. Lila-lila bebejak ka baturna yen sare heula sakedeung lantaran teu kuat ku tunuh. Tungtungna baturna eleh deet nu saurang deui mimiti sare. Si Ruhya bungaheun, jajantung ratug tutunggulan panon melong karona nu karitilu. Ragamang kana perah bedog si Ruhya geus nekad manehna rek ngamuk pikeun ngabebaskeun akina. Moal de kasempetan hade ieu jigana ngalawan 2-3 jalema mah ahing wani dibongohan sia ku aing. Ceuk Ruhya dina hatena tuluy ngetayep lalaunan bari bedog geus dilagar mung hanyakal waktosna kabujeng Seep para mitra.